tiasa lebat ke Islam. Kasedih Kangjeng Nabi berlarut-larut. Tan beres kasedih Kangjeng Nabi cek sebagian riwayat ngantunkeun kemudian istri tercintana cek sapaling riwayat 3 dinten, cek sapaling riwayat 3 sasi, cek sapaling riwayat Siti Khadijah heula ti payun. Janten memang benten cek lamun kurang berkaji tina sejarah pasti benten sareng tauhid. Singkat cerita nu sepakat para ulama dua nanangan tungkeun Kangjeng Nabi sedih teramat sedih sabab dua figur anu dipika cinta ku anjeunna ngantunkeun sakaligus sampai Kangjeng Nabi ngecelakeun cai soca kinten-kinten Kangjeng Nabi ngarasa bersalah nah beuteu bisa ngislamkeun anu jadi amangna sorangan. Timbul we ece asbabun nuzul tina salah sawios ayat Al-Qur'an. Allah ngadau ka Kangjeng Nabi a'udzubillahi minasyaitonir rajim innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Innaka sanyana anjeun Muhammad eta la tahdi moal bisa mere hidayah anjeun man ka jalma ahbabta anu dipika cinta ku anjeun. Naon sababna? Walakinnallaha yahdi may yasha. Sabab Allah anu bisa mere hidayah ka jalma anu dikersakeun ku Gusti. Nabi teu bisa mere hidayah komo ustad. Ayah henteu bapana ustad, anakna teu jadi ustad. Ayah henteu bapana getol salat, budakna tara salat. Ayah henteu bapana getol ka masjid, budakna nongkrong di jalan. Ayah henteu. Tong aneh. Ngan anu teu meunang nyaeta ngajadikeun fitnah. Ulah deugi ka urang mitnah ka guru urang dugi ka nyebatkeun kieu. Ustad teh kos nu heueuh we. Anak batur di papatahan, anak sorangan di antep. Ngeun eta anakna ge teu bener. Ceuk, tong boro-boro pangkat ustad. Nabi teu bisa ngislamkeun. Da sabab mere keimanan, mere kaislaman mangrupikeun hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Dinas din Al-Quran innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Anjeun Muhammad memang jalmi nu mulia, anjeun Muhammad jalmi nu istimewa, tapi punten kinten-kinten salat Allah urusan hidayah mah urusan kami. Mun ka ustad kinten-kinten anjeun ustad memang jalmi mulia, anjeun ustad jalmi berilmu, tapi punten ustad soal hidayah masalah urusan anjeun cek Allah urusan kami. Mata tong aneh lamun aya bapana ajengan budakna teu jadi ajengan. Lamun aya bapana ustad budakna teu jadi ustad. Lamun aya bapana profesor budakna dikeluarkeun ti sakola SMA ulah aneh. Da sabab kasolehan mah kira-kira tegas nama hidayah mah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Apan urang teh diurus ku Allah teh diurus. Ibu gaduh soca, bapak gaduh soca, barudak boga panon. Cing ari panon anjeun, kucap kiceup atau dikiceukeun? Kucap kiceup juga nu geno. Kucap kiceup ieu. Ibu panon ibu kucap kiceup atau dikiceukeun? Kusaha? Diraha. Nu mawi urang teh pan dikiceukeun ku Allah. Urang kasipatan Allah kasipatan ilahun. Hartosna pangeran wajib disembah. Allah ayeuna disebutkeun Rabbun disebutna Rabbil alamin anu ngurus kana sakabeh alam. Cobi lamun panon ieu urusan panon ku Allah dipasrahkeun ka jelema. Hei manusia panon maneh urus ku maneh masing-masing. Ngiceup-ngiceukeun ku maneh. Bayangkeun lamun setiap urang kudu ngiceup, urang kudu mencet tombol eceup. Tombolna disimpen dina tarang. Tak ngiceup deui, tak ngiceup deui. Atau tongku tombol kudu ngomong atau mau angges-angges bapak ibu sadayana ngiceup apapun yang terjadi ngiceup urang sadayana ngiceup wah diur nepi kalamun urang sare teh barareunta we kieu pohon nutupan panon panon we lamun dipasrahkeun urusanna ka manusia hancur alam dunia. Untung ieu soca urang teh diurus ku Gusti Allah. Begitu urang kulem nutup sorangan begitu urang nyari muka sorangan loba panjalma teu ngarasa diurus ku Allah sehingga sieun kalaparan sieun teu kabiayaan. Kurang lamun ditapakuran mah ece apal reungit. Reungit apa? Barudak apal reungit? Bapak wauh jeung cacak. Ari cacak kahakana naon, Pak? Cacak sok ngahakan naon? Punten Bu sanes kasar, Ustaz nu kasar nanya kahakan. Apaan kacacak?
Bira ku abi naros, bapak punten ari cacak tuang sareng naon? Bira ku tuang geuceus teh cacak. Pan urang mah ngobrol sok hayang lemes bahasa Sunda tapi jadi ngaco. Sok ku ece tapakuran. Urang ngobrol sok hayang lemes tapi sok jadi ngaco. Pedah ustad boga warung, urang rek ngaliwat ka ustad. Aduh ustad cenah ieu daripada ngaliwat tah ngagaleus sambeleun 10.000 mangga. Ieu cenah jalan kerupukna sabungkus mangga. Aduh ieu asin lagi geuningan caroplok mastakana. Tapi aku ka asin coplok mastaka. Ari ka asin mastaka tapi hulu. Sanajan ngobrol jeung ustad ari ka asin mah nyebutna teh ulah jadi mastaka. Pedah ustad boga hayang ngenog anyar megar hayang begitu urang keur ngobrol jeung ustad hayang ngapring jeung anak-anakna. Urang hayang lemes ka ustad. Ieu teh dupi hayang teh kagungan ustad. Mohon menila lucu putra hayang teh cenah. Sakieu pirang ka hayang putra. Pedah hayang lemes ngobrol ka ustad jadi putra hayang salah henteu? Ieu cenah putra hayang lucu ari anak ustad di marana. Pirang aku jadi kitu atuh. Anak hayang putra ustad beureum kira-kira kitu. Leres henteu? Tuh urang mah sok hayang ngobrol bahasa Sunda tapi sok jadi ngaco. Pan bahasa Sunda mah geuceut atuh da aheng lah pokona mah luar biasa. Mun bahasa Indonesia mah lamun labuh jatuh we. Labuh ka hareup jatuh, labuh ka tukang jatuh, labuh ka gigir jatuh. Apan bahasa Sunda mah beda-beda. Labuh ka hareup disebutna teh naon? Tuh si keneng ge apaleun. Tikusruk. Labuh ka tukang disebutna teh naon? Tuh beda istilahna ge. Labuh sukuna hungkul disebut naon? Dijalikeun tikus sewa. Labuh jeung hulu-huluna buyeng ka sawah. Naon disebutna? Timuboy sateh. Jadi beda-beda kok memang. Bahasa Sunda mah unik. Cobi bahasa Sunda. Upami naik ka mana, Bu? Ka luhur. Turun ka mana? Ka handap. Upami asup ka jero, upami kaluar. Pan naik ka luhur, turun ka handap, asup ka jero, ari kaluar bahasa Sunda naon? Turudanana. Ulah? Ayo itu orang mana? Orang Medan. Sok balikan deui. Naik, turun, asup, ari kaluar, bijil. Keluar mah bijil. Tuh bahasa Sunda mah lengkap. Cobi ku bahasa Indonesia lengkap panggih jagoan. Naik kemana? Turun kemana? Masuk kemana? Masuk kemana? Ke dalam. Kalau keluar, sok saya teangan pekadinya. Keluar, naik ke atas, turun ke bawah, masuk. Eta malah ligir kemana keluar? Cenanya itu patok keluar makan itu pak. Keluar mah keluarnya kan itu. Beda kelengkapan anak. Urang mah syukur bagja, alhamdulillah. Terus ke, ada cak-cak tadi kinten-kinten, punten. Cak-cak kinten-kinten ngahakan naon? Ada urang salah ku manusia, sok newak leungit pak. Oh sok kunaon urang newak leungit? Dicocokan. Urang newak leungit kunaon? Kupanangan, kuleungeun. Sabar hiji tah leungeunna atuh pek aya leungeun mah. Dua meni sarakah hiji we atuh teu beunang Ustaz. Bener newak leungit teh ku leungeun? Bener. Geuningan mah libat nyamuk. Pan teu beunang. Kubat nyamuk, bener. Geuningan mah lihat elektrik, ya pan teu pae. Bener lihat elektrik, bener. Tapi nah atuh meuli raket nyamuk hayang puas. Eta ngalawan reugit tapi keterjun segala rupa. Bak nyamuk, hit elektrik jeung raket nyamuk. Leungeunna dua. Alasanana teu beunang. Cobi ari cak-cak newak leungit kunaonna? Kuletahna beunang teu? Beunang. Lamun teu beunang cak-cak pasti melibat nyamuk. Kita ngantri di warung cari cak-cak. Jangan aja serbat nyamuk cenah linghas ieu leungit. Kapan teu kitu? Nah, ari manusia newak leungit ku leungeun teu beunang. Ari cak-cak newak leungit ku letahna beunang. Hese ku leungeun, hese ku letah euceun. Hese keneh ku letah atuh. Tapi nah make jeung bisa beunang sabab aya
pangawasana Gusti Allah nubikeun dina diri cak-cak cek Allah kira-kira cak-cak najan anjeun teu nyakola najan anjeun hayawan ku kami anjeun diberi kakawasaan supaya bisa newak reungit ku careham anjeun ku lenta anjeun bisa manusia najan anjeun gagah najan anjeun pinter najan sakola luhur ku kami dicabut kakawasaan newak reungit ku lenta anjeun moal pernah bisa najan anjeun manusia newak reungit ku letahna. Nah cenah ustaz jadi kana cak-cak jeung reungit ieu euceuk keur nerangkeun surah Al-Baqarah. Dawan Allah dina surah Al-Baqarah innallaha la yastahi ayadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Innallaha asanya Gusti Allah eta la yastahi moal ngarasa era Gusti Allah. Ayadriba kana yen tang ngajadikeun Gusti Allah masalah kana hiji perumpamaan ba'udatan kana seekor nyamuk. Jadi nu dijelaskeun ieu teh aya dina surah Al-Baqarah kira-kira. Ngan bedah make bahasa orang Cimahi we meh gampang. Jadi cak-cak diatur ku Allah, manusia diatur ku Allah. Najan manusia lebih hebat tapi teu bisa ngelehkeun cak-cak dina urusan ewak reungit. Tah urang ge kudu yakin bahwa hirup teh diatur ku Gusti Allah, bahwa budak urang soleh teh diatur ku Allah, salaki urang soleh diatur ku Allah, pamajikan urang soleh ge diatur ku Gusti Allah. Dan dengan cak-cak oge diatur ku Gusti Allah. Cicak cicak ding 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 efek kalau huntu teh saware ding ding bareng cicak cicak bisa nak cicak cicak mana kita kos malam mana didoakeun jadi cap-cap berapa ya cap-cap pakai kopea cicak cicak ding ding dengan kilhak, kamu dengan kilhak, kamu dengan kilhak, oke? Tuh cap-cap murah bareng cicak cicak tauhid eta teh apa? Cak-cak wae diatur ku Allah, cak-cak wae dihirupan ku Allah, komo urang manusanya tong hariwa. Tah, urusan balik di kanu tadi, ternyata Kangjeng Nabi ditegur ku Allah tong hariwang, tong ngarasa bersalah wahai Muhammad, da eta lain salah anjeun, da urusan hidayah mah urusan kami. Kira-kira gitu. Ngarasa we tentrem Kangjeng Nabi diemutan ku Allah sabab iman jeung Islamna Abu Thalib lain gumantung ka Kangjeng Nabi tapi gumantung kana kersana Gusti maka urang ge hayang soleh hayang bageur hayang beunghar hayang bener urang-urang gumantung kana kersana Allah mata kadoa teh Gusti kersakeun abdi sing jadi jalma bener Gusti kersakeun abdi sing jadi jalma soleh Gusti takdirkeun budak abdi sing jadi jalma pinter Gusti takdirkeun budak abdi sing jadi jalma bener insyaallah lamun geus dikersakeun ku Allah urang jadi jalma bener jadi jalma pinter jadi jalma soleh moal aya nu bisa ngahalangan kana naon rupi takdir Gusti Allah nu dibaca ku urang dina salat Allahumma la mani'a lima wala mu'tiya lima manata wala radda lima Allahumma la mani'a Allahumma duh pangeran kaula la mani'a taros kamar urang kali santri huruf la anu aya dina lapan mani'a la lina pilih jinsi la mani'a moal aya nu bisa nyegah eta maujud moal aya nu bisa ngalarangan lima artoita kana perkara nu geus dibikeun ku Gusti
Cek Allah urang kudu soleh bakal soleh, cek Allah urang kudu cilaka mal aya nu bisa ngahalangan. Mata pentak takdir ke Allah jadikeun urang sing ditakdirkeun sing jadi jalma anu balener, sing jadi jalma anu menang berkah jeung rahmat Allah subhanahu. Amin ya Allah ya rabbal hiji aja 10 menit deui geuningannya. Nomor kedua, naon atuh Kangjeng Nabi di Isra Mi'raj teh kira-kira kaistimewaanana? Tinggal ku ibu jeung bapak sadaya. Bu, tinggal. Kaistimewaan tina eta Isra Mi'raj teh ternyata lamun ditalumpik tina ayat suci Al-Qur'an anu sok diaoskeun ku qori dina setiap peringatan Isra Mi'raj, anu di Isra Mi'rajkeun ku Allah teh sanes nabi, anu di Isra Mi'rajkeun ku Allah teh neng sanes rasul, anu di Isra Mi'rajkeun ku Allah teh naon dieu meniriu minyak murah teraskeun tong ini kode liren sanes pas sanes teraskeun bisi sim kuring lamit deui jadi poho deui kita di mana itu aneh poho orang poho. Ternyata nu di Isra Mi'raj teh sanes nabi, sanes rasul. Nah ustaz make jeung wani ngarios kitu tinggal dina ayat Quran Pak. Subhanalladzi asra bi abdihi, bahwa anu di Isra Mi'raj ku Allah teh bi abdihi hambana Gusti Allah, sanes nabi Allah. Aneh mah urang cicing ngilu cicing. Abi ngobrol ngilu ngobrol. Teraskeun? Abdi ngawangkong geceregep. Ternyata nu di Isra Mi'rajkeun ku Allah teh hamba Allah. Artina kira-kira merek kode merek kinayah ka urang sadayana saha wae nu bisa jadi hamba Allah insyaallah bakal mengalami proses Isra Mi'raj, hanya kualitasnya beda-beda. Bahwa Isra na Kangjeng Nabi ulah sami jeung Isra na urang, Mi'raj na Kangjeng Nabi ulah sami jeung Mi'raj na urang, tangtos benten. Sabab ari Kangjeng Nabi mah sajabi ti hamba Allah teh oge nabi Allah, sajabi ti nabi Allah teh oge rasulullah. Ari urang mah kinten-kinten lamun meunang predikat hamba Allah teh geus luar biasa. Cing lamun sim kuring naros, ibu, ari ibu hamba saha? Hamba Allah, cek saha? Cek ibu, ari cek Allah atuh teuing. Pak ari bapak hamba saha? Hamba Allah. Aya nu bade ngaku hamba setan di dieu? Moal aya kabeh ge ngaku nama hamba Allah. Ngan anu jadi pertanyaan, Allah ngaku teu ka urang. Ari Kangjeng Nabi mah teu pernah ngaku hamba Allah tapi diakui ku Allah. Sehingga ieu Muhammad teh hamba kami. Nu jadi permasalahan urang sok sieun ayeuna ngaku sebagai hamba Allah tapi di akhirat urang teu diaku. Urang ayeuna ngaku jadi umat Kangjeng Nabi tapi di akhirat ternyata teu diaku. Engke di alam mahsyar ternyata urang jojorokan Gusti Rasul, Gusti Rasul, abdi umat salira Gusti Rasul. Saha euceuk ka dieu payu ditinggal teh ku Gusti Rasul saha anjeun? Abdi oneng di mana di Cipageran. Abdi umat salira cek Gusti Rasul, naon da kami mah teu boga umat sok minjem duit ka MBK teh. Kumaha lamun urang ngaku jadi umat Kangjeng Nabi tapi teu diaku. Da kabeh ge ari ngaku mah bisa, abdi ge bisa pa ngaku mah. Abdi teh wali kota Cimahi. Bisa ngaku mah. Aya hargaan eueuh ari ngaku? Teu aya. Dan aya hargaan mah lain ngaku tapi diaku. Tah urang Isra Mi'raj, urang muludan dina raraga ngadeheuskeun diri taqarrur ka Allah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sugan bae lain mungkul urang ngaku jadi hamba Allah, lain mungkul urang ngaku jadi umat Kangjeng Nabi, tapi mudah-mudahan sing bisa diaku jadi hamba Allah, sing bisa diaku jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Ya asyiqal Mustafa abshir bidil muna. Ya asyiqal Mustafa cai herang deui cai herang deui cai herang uyuhan henteu era uyuhan cai da abdi teh lain ustad YouTube pesantren ge 12 tahun ayeuna geus ngadirikeun pesantren deui alhamdulillah keur ngarintis keur pesantren Ciherang geus jadi ajengan di Ciherang dari sangkana teh beuteung teh akuarium cai herang deui cai herang deui cikil lagi doakeun ceu abdi cing salamet rek ke Ciherang mudah-mudahan abdi salamet sadayana doakeun banyak mana teuing kolot abdi meureun sedih ningali budak nginum Ciherang di panggung mudah-mudahan abdi salamet mudah-mudahan teu kasurupan ku sadaya doakeun ujang bageut kakang rek ke Ciherang mudah-mudahan salamet abdi di perjalanan bismillahirrahmanirrahim. Neng bagus kita doakeun akang rek ke Ciherang. Cocok itu. Memang di dieu lamun hayang kita kudu nyanyi berarti. Kumaha rep ya si kalau Mustafa teh? Nurul Jamali Badar Biwaji Syamsil Huda Syamsil Huda biwaji Syamsil Huda Nurul Jamali Badar biwaji Syamsil Huda Nurul Jamali Badar berarti artinya teh mana atu boluna naon mana jeung bobot udah naon atuh cai dibere cai teh dibere caur cula mana atu boluna mana atu rokona mana atu cauna mana atu kuena
ieu menang hese. Menang hese aya sing demi Allah menang hese. Menang sholawat, menang nyanyi, ngaleut Bapak sadayana. Kopi lagi kopi hideung juga kakarbun euy. Bangkeun abdi sing salamet. Aya ngeucik kopi mudah-mudahan teu aya karun anu sumping ka tempatan. Bangkeun euy. Kopi kapal api euy ieu mah. Sanajan gelasna ABC oge. Nah, sing demi Allah teu bisa dibobodo. Seungitna beda euy. Ari kopi kapal api. Tepuk tangan buat panitia. Ieu teh kode ngajina turuykeun. Nah, catet ku sarere. Ieu teh geus dibi. Namun di dahar di panitia pabalik retas. Bahankeun. Teraskeun. Kopi kapal api, kopinya diminum, kapalnya ditumpahkan, apinya buat membunuh para pelakor. Teraskeun. Jadi ternyata anu di Isra Mi'rajkeun ku Allah teh hamba na Gusti Allah. Tah yuk urang sami-sami melalui peringatan Isra wal Mi'raj ieu urang taqarrub ke Allah supaya urang diaku jadi hamba na Gusti Allah. Dua tadi cek. Lanjut nu katilu. Naon atuh oleh-olehna disebutna teh padahal lain oleh-oleh cek tugas. Naon atuh kinten-kinten tujuanana Kangjeng Nabi di Isra Mi'rajkeun? Ari tadi malatar belakang ieu mah tujuan. Tujuan Kangjeng Nabi di Isra Mi'rajkeun teh teu aya sanes bahwa Kangjeng Nabi rek dipaparin tugasnya eta salat anu kudu dijadikeun syariat agama Islam. Tah ieu mah ringkes ku simkuring dilalakonkeun kieu kinten-kinten bade tumaros ka Bapak sadayana. Punten ari salat Pak kinten-kinten seueur atawa nepi sakedi nu dipidamel ku urang.